Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabarna barudak? Mugi-mugi dipaparinan kasehatannya. Tepang deui sareng Ibu Ririn. Saencan diajar, hayu urang ngadua saserengan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Wilujeng tepang deui dina pangajaran basa Sunda kelas 4. Tema anu dibedar dina waktos ieu nyaeta jasa pahlawan. Di buku aya dina kaca 54. Dina video ieu eusina ngeunaan teks narasi jeung kalimah pananya. Teks narasi nu aya di buku nyaeta tentang pahlawan Muhammad Toha. Muhammad Toha katelah pahlawan ti Bandung Selatan dina mangsa revolusi kamardekaan. Muhammad Toha lahir di Bandung tahun 1927. Muhammad Toha dikenal sebagai pahlawan Bandung Lautan Api. Kiwari monumen pikeun mieling jasa-jasana Muhammad Toha masih aya di Dayeuh Kolot di Kota Bandung. Malah jalan Muhammad Toha jeung Muhammad Ramdan bisa nyambungkeun antara Kota Bandung jeung Dayeuh Kolot. Kalimah pananya nyaeta kalimah anu gunaan pikeun nanyakan hiji hal, barang atawa kaayaan ka jalma lian tur miharep jawaban. Ciri utama kalimah pananya teh nyaeta ayana lentong akhir pananyaan tanda tanya jeung kecap pananya. Kecap pananya dina ngawangun kalimah pananya saperti sabaraha, mana, dupi, di mana, kamana, saha, ku, naon, kumaha, iraha, jeung tina naon. Bagaimana? Apa kalian sudah paham? Mugi-mugi bisa dipahami ya. Dan kalian suka belajar bahasa Sunda. Di rumah tetap berlatih. Pembelajaran ayeuna atos rengse. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.